Raksa Art Production. Banglus lampah nawi kudrona anu nampi pancen tisri nalendra prajai ngastina. Agurang atenan dihandelen siam kesan sampuren cantuna dihanjuan siang disan alaun. Sumangga kentos terus nawisakan ini setengah hing marga sopana. Marga ikuarane jalan sopana alas pringgantingat salah. Cinten kang lumampah kajabi sapranya Raden Abimanyu. Kairing lurah Semara Badran aya panakawan Satya. Mangga kersa lumampah Abimanyu. Wah engal wah. Mangga nun. Ai. Engalan wah. Mangga abdi ngiringan sareng punana. Nyangakeun semah pangabaktos jisim abdi. Cepot, kancang ka dieu jak.
Semar gegelar semar kuncung Iyo tanah uyuh lawan Itu Raksa bentar ya Production. Kang Puputra Semar Semar sana tanah kuling Siti bentar Kang Puputra Kersana Lurah Semar Badranaya anu nuju ngiring Abimanyu di satengahing marga sopana marga iku arane jalan sopana alas pringkan tingacal mangga kersana ngandika Lurah Semar Badranaya ngeran pangawulaan abdi Subanga jisim abdi nyangakeun semapang bakti kahonjuk nampal paduka gamparan juragan abdi salajengna atuh agan teh bade angkat ka mana dina danget ieu kanggo jisim abdi rawuh pun anak sadayana moal bade ngiji sila bengkok ke Sinemah gamparan deudeuh teuing ngejungjunan sadaya-daya ngiringan jisim abdi kapan aulaan danget ieu wa Semar abdi gambaran syukur bagja kamayangan Kula teh ngarasa bunga-bunganan amarwata suta bunga nutaya papadana Ari margi wa Semar sadayana teu leupas tina rasa tanggung jawab kana kasalamatan kula wa timalan gambaran juragan abdi moal dikantunkeun sanaos jisim abdi ajal perlayana masing pati kadodoh jisim abdi ka pangaulaan upami dibanding-banding ka diri pribadi nyaah keneh dodoh keneh ka salira paduka sumuhun kulan yo sumuhun abdi oge sumuhun moal kitu ari kitu teh mah abdi teh sanaos abdi itu boh paribasa ke punten abdi bade muka jaket heula Akang eta gaduh nu aneh jaket sia alo teuing harudang udang horeng kenging gadean nah tuh make japret akang teh kunaon atuh make japret nya eta kitu tah ari sugan teh tadi mana pedah di leuweung tiris mana horeng teu aya kitu tah manehanana sekali nama rek eta so gitu teu langkung nya kawit aya naon astra jingga sumuh atuh pekeun kula rek niuhan heula tuh di ditu asa kuji galiu rek ni sumuhun sae sawios abdi di dieu sareng pun adi kula oh jampe kadinya hilaing di dari jeung adi silaing kabeh oh bapak ngarencangan juragan Abimanyu sumuhun dawuh timalan pangandika Aduh sae nama dupi kangjeng abah males ya si atah adona sakalian ngomong lemes bisa belum ganjil kumaha beungeut ari jalma sumuhun kumaha ti girangna teu eta da sanes kenging ada manus sanes apan hasil karya abah hasil karya sae sumuhun da gumantung kana bibit
bibit jangkung alit putrana ge jangkung alit Pasti atuh. upami bibit bebeng tepuguh potongan yo mohon da moal bina engkena ge putrana Oh, tentang. Buah. yo mohon ari kitu teh mah da eta atuh Berarti ngalakana. lain dewek ngomong kitu teh enak euy sanyana mah bingung mikiran anak kumaha pibasaeunana nu bener Wah, seumur hirup aing teh ngomong lemes teh naon ari ngahiji jeung dunungan teh kieu teh tak kuru ragok dikit. kararagok ngomong kudu samahan sumuhun Teu biasa. simihin Jadi biasakeun sih. Tuman jabrug. Biasana nguseup wae basana. oh teh ya moal aya nu pangeunah-ngeunahna bahasa nu tina hate kitu kaluarna kitu nah itulah kenikmatan. Jadi lamun cara sok corak goong leutik gung eta gung nikmat kadengena. Gitu. Kenong nong. Kenir nir. Itu. Eta marina sora atuh. Sada me. Dicek embe. Tapi lamun sada sapi ngaranna sapi disada pakmoh teu ngeunah. Teu. Itu. Jelema ge lamun disadana jelema gitu tengeunah. Ayo. Jelema. Ada mobil cepot gitu. Rek madu deui. Da urang teh untuk kieu moal hirup. Iya jelema mah kudu loba jalan ya. Oh gitu. Itu aduh. Di antarana jalan ka mana nu paling guna? Eta mah terserah neangan jalan naon jalan rek disorang. Nah, Itu. Nah arek nyorang jalan nu ngabulungbung nu eueuh janelaan, nah jalan buntu. nah rek neangan jalan buntu atau anu rek neangan jalan nu dipager. Eta mah terserah kepada perilaku makhluk-makhluk yang ada di dunia ini. Apa yang mau disorang terserah kepada manehna. Itu Justru lah. Iya. Ya. Raksa Art Production. Eta ngomong-ngomong ge ari hate mah dewek teh geus lila gitu ninggalkeun lemur mimilu sareng juragan kieu. Apruk asup leuweung kaluar leuweung. Ngadaharan leuweung. Nya naon nu didahar? Leuweung. Opa leuweung ge Kang. Naon? Teu kapernah ke gua Kang tuangeun di leuweung. Iya justru entak dewek ngadahar leuweung. Nya. Ngadang justru. Termasuk perusak penghijauan. Ah, Ampun ting. euy, Keur ngahuma euy. engkor. Eta humana? Jalan adi geus euy. Hebat atuh Kang. Ye. Pan. Komplit dua. Itu humain belah kidul euy. Belah bulu hideungin. Yo, ayo ting. Sabaraha kotak? Ye euy. Eta geuning satu takrim kumpul euy. Mainna keur belakang Kang. Melak naonnya? Lakui manehna mah tomat. Tomat. Anu digedekeun teh. Wah, seru ai binihna. Nah. Cecakan ngan dua nggak binikeun anak. Punting. Dewek bingung melak lauk emas. Tah melak ku kolot sing daek kenep naon kitu peternakan. Peternakan. Nya ku dewek teh boga hayam hiji diternak we terus. Wah, Boga hayam, boga embe hiji diternak we. Aing sok bingung sok sieun bijil nu sarua jeung dewek ge anakna. Ada diternak. Ya bingung miara embe badotna. aing rendah ieu wae. Ya kudu kamanangan badot cara rauh. Ini badot buas mah aya Kang. Badot buas. Aya binih di wetan. Nyari gitu dia mah. Ari manehanana geus teu asing. Nya asing atuh. Manehna mah Atau termasuk badot buas. Datang ti wetan ka kulon teh pan. Manehna nya Nah, gitu.
Teh rek dionang ku dewek teh. Ada pok mah. Dionang ye dina ku dewek euy. Ngan dipikir-pikir aing lamun bingung ditanya ku jelema. Bingung. Kang tos di mana? Iya. Di lembur naon bingung aing ngajawab. Tuh, akang mah. Di lemburna suka resmi. Daya urusan. Nu ngaku di ditu aing nanyakeun suka resmi duka teu terang. Sumuhun ditomo nu kaasup desa Tolengas. Oh, eta mah lembur jangol. Akang. Euy. Tong disebut eta tuh gimana jadi eta. Hei, eta mah ngaran lembur ih. Pengorbanan manehna tah. Pengorbanan cinta mah enggak apa-apa itu. Cinta itu hanya merupakan suatu aliena hidup. Ya, Di dalam kubus-kubus. Pokoknya mari jelema mah. Naon? Iya, macam si dawala gitu. Itu Senajan kumaha ge atuh dah. naon? Diukur ku tangtungan hirup ari jelema. Lamun jalma ngarasa diri leuwih. Eta lamun jalma hirup di dunya geus ngabogaan rasa ieu aing. Seperti si dawala. Sia jadi ngomongkeun aing. Mamang tadi. Suganti tadi ge ngomongkeun wae aing sahirup teh. Sawan kapangi kayak gitu dawo. Mane Allah pisan benerna hirup teh. Ari kitu aing di sangka naon sia. Aduh. Itu mentak ulah ge lah. Naon atuh ngomongkeun batur teh hasilna kitu tah. Jenol. Aing mah tara ngomongkeun batur tuh tanyakeun ka Jai. Nya tara. Ajenting kumaha ge kalakuanana eye. Aing tara diomongkeun aing dicaritakeun wungkul. Salian ti babaturan mah. Salian ti babaturan mah kitu jeung nu sejen. Jeung tatangga nu deukeut, tatangga nu jauh. Daek sote ngomongkeun. Aing tara ngomongkeun sakarep-karep aing. Yang tara comel deh nanti bang ngomong wungkul. Ari kanu panggih kitu. Ari kanu panggih kitu ge kanu henteu mah tara. Tara ngomong ke kanu henteu mah. Keunaan ngomong kanu tara panggih. Mun kitu kanu panggih aing kakarak ngomongkeun. Teu ngomong pan arateun. Teu ngomong da bibir aing ngapuguh ge geus dijieuna. Kitu asa rugi lamun teu ngomongkeun teh. Ih. Jelema mah. Bibir ieu. Tukang ngasep. Aduh ampun aing. Hese lah. Ieu benerna. Tah jelema pan geus aya katangtuan. Nya. Entong jaga ayeuna keneh. Cicing di jero kubus. Kubus. Tah di lebah dia darajat tukang herbab di jero kubus. Kajeun kumaha? Ajar. Gambaran siksaan. Eta gambaran siksaan. Di dunia keneh dina segi usaha geus dikerem. Komo jaga di akhirat. Waduh, akhirat. Dikerem ke ngeunah ieu mah. Wah urusan dikerem. Barapan. Ngomong si Armi. Raksaat Production. Sok make baju. Sekalian make rok Kardi. Majikan siapa kutang wungkul. Meni. Sugan madu. Peduli teuing aing mah. Ai pepejeun ka abdi nya ka batur mah ulah atuh Kang. Wah urusan aing mah da jeung jelema teh dianggap jelema aing sakurnu aprok mah. Aing mah sakurnu aprok jeung aing dianggap tueuh. Ampun teuing eta akal. Atuh ari dianggap jelema mah aing kudu sopan atuh.
cicik atau diajar leleger. Ah teu ka cicik leleger teu kaci aya ge cik leleur. Dosa. Bagus. Dosa. Naon ye? Dosa. Nah. Kos nu nyaho hukumna dosa. Bulan puasa ieu teh bulan puasa. Nah. Iraha puasana tuh. Ke bulan Syawal. Setahun sekali bulan puasa nyatara. Nya puasa teng kabeh atulah. Perih-perih beuteun. Hah? Bedak mareng puasana ke bae. Mareng. Boting batur cenah mah. Pokoknya mereka puasa rek henteu lain urusan tong diomongkeun. Tong teu kedah. Teu perlu ngomongkeun Teu batur. perlu ngomongkeun sorangan. Ingat, urusan kudu ngomongkeun sorangan mah. Batur nya. Mangpaat ngomongkeun baturan ngeunah kana hate. Heeh, bener. Sabab Allah anu pangnikmat-nikmatna sapoting jeput ngobrol ngomongkeun batur nu pangeunahna. Nikmat naon? Sia nikmat aing kesal. Aing boga penyakit darah rendah. Wah. Luhur meureun. Hah? Sarua wae rendah jeung luhur ge ye. Nya irung sonai jeung irung pungsat. Ya, kasar teh. Paduli teuing bujur-bujur aing. Saha si nu rek comel? Dokter ge teu barentet naon teu nyaram. Geus encan. Geus. Aduh, Ladak ka dieu Kang lah. paduli teuing nya. Yi, saha sih? Naon? Hah? Naon saha teh? Lain urang teh panya teh ngagunuk teh di leuweung. Oh, di leuweung-leuweung kumaha mah nya di leuweung. Leuweung nya di leuweung di Kalamaran. Lu neon atuh. Ih, leuweungna. Oh, indahna. Gitu geus lah kumaha we endahna basa. Minangka ya mah. Nah. Neon gitu. Nya. Jeung araratel sirah aing. Sirah naon? Aduh, ampun. Nya sirah ieu, sirah aing. Strep sils. Kunaon jelema bararoki nu kieu. Kudukeun di kesehatan. Manut kan. Strep sils. Aing teu boleh hayang seuri ari nempo beungeut. Kunaon rupa-rupanya. Iya, kapan dijieun? Tapi najan bari jeung eta jelema beungeutna model kitu di mana ngaca mah asa pangpantes mah kabeh. Iya atuh. Eta. Nya Nya. lahak lehe kitu ari ngaca teh. Di mana pantosna ieu? Nah irung teh kudu make jepit. Atawa ramo. Ya eye. Ulah. Aing inget ena mah si Asep jeung Deden bogaeun ramo buatan teh ya. Kuku nu rada panjang gitu tah. Eta Bang Melikeun. Ye. Lamun pernah kita di Bali teh. Eta persis nu paranti tari Bali. Mun eta teh ya. Rama jujurigan teh mah. Geus encan. Ah, teh ya we kira-kira. Tangan tilu deui cenah. Beakeun lah. Pokona ku aing mah dibeakeun moal disesakeun ayeuna mah aing kumaha engke we urusanana. Ulah Aing gitu. kitu ayeuna mah sanu rek ngamek jadi diadu jeung aing. Aing ngamuk ke moal aya ngan nyaram paling ge. Geunai geunai antepkeun keun wae. Najan diladen ngecebrik diwiri. Pan babaturan ih. Kumaha beungeut badinya mah. Teu ngebeungeut wae. Nah, Ini domba adu, milu ngomong, domba wetan. Salah. Ini cecengian wae. Iya. Nya teu nyaho aing jadi hayang seuri wae.
ti mimiti bedug subuh nepi ka bedug isya. Ingan waos geus garing gitu. Nyerengit. Ih puguh eueuh si Tala. Seuri wae si Tala mah tara daekeun balem ieu. Mana mah amis budi. Keur hees geus. Kang. Teh amis budi eta mah. Naon? Untuna galing. Aduh, akang kemeser gerak kasetna Kang. Aduh litaing rek meuli rek henteu wah urusan. Aing mah ari teh mere nyeri ka jelema teh teu ngeunah hate. Lamun aya jelema nepikeun ka ragrag Cimata, jeung eta jelema ngarasa nyeri hatena nepi ka dungsak tuluy pae. Aing sarua jeung menang lotre 7 juta. Pokona aing teresep ka jelema teh kunaon. Usahakeun kudu resep. Wah urusan. Raksa Art Lamun di Production. ku jelema olo kejo.